bade kasih likucun kasadaya dipayung wilujeng patepang sareng kini harjati putra sae ulan aya kasembuhan ayo di kampung-kampung tenang pangajakna jamang nu meuli jroning ati kabudayan kasenian biasana sanes lumayan pokok di pangai borang ngerakatkan duduluran rajak lima batur wilujeng supri pangajak langit sedem pulau haturan wilujeng tepang kasadaya kaobdangu aya pananang naga didebati di masa sarang seni budayana diantos parantos sumpi sangkan seni ngabudaya oge sanes kilangson dikantuni Sunda anu asli lah Margi sisip hati maning mantang kekehoyong tekenging dipona deui bapak kades Hermadi tekenging mah diponda deui mudun lumayan Kang Pepe panglipur wilujeng supi Gusti Senapati kulan kurang wiwitan tangkulo kamalinan aya perlahan sok pake aturan
sagala Raja Nugaran alah Kang Asep Sule Ayah Kang Asep nu wajib tidak mana Bunda Imas anu gelis di pimamet dade puni pupusti PDP mama Ibu Pusti alah Bunda Imas pamisan estu ngaduhna minangka tumal pangwaris lah kang dadang baja kang Ayah. Asep Sule Ayah Kang dana kasaluyuan abah agan Obang sapa pait sama manis sing langgeng dugi ka jaka Ayah lampah nu utama saya budi kasasama karena papasten nerima tawis jalmi patatang karyana beragama Pananaga Ayah tiga debagi Ibu Iis jalana kasaluyuan ayang abah dade bos hayang sepapait sama manis sing langgeng dugi ka jaka Bang Gorehangan sawa siwi Ayah Paiman sapa pai sama manis sing langgang dugi ka jaga sing langgeng mah panganten sakali dugi ka jaga Pak Aceng Ciporeat Kang Tatang Cikadut sapa pai sama manis sing langgeng dugi ka jaga gorehanan keresahan siwi Bang Susan Dinang tak kurawis waya siap siaga sadayana siap para warga seni
tawa minangka pamuka lawang wayang hujan diperlambang perlambang hirupna urang nu dipedar ku wayang purwa dibacaeun urang ayeuna urang carita wayang nuluykeun catur nu kapungkur dah ye mapai riwayat zaman baheula lajeng tulisan ti para wali rekaan para pujangga tina bag-bagan carita pawayangan ye pada ngareka-reka basana sumohon pada mapantes adeg-adegna tangtos pada mapanekeun caritana nu luyu jeung zaman turnunga zamanana ye bener jeung teu rame jeung henteu gumantung kanu ngagarapna nya Ki Dalang kasebutna ye hinge dina nggone ngagarap carita pawayangan segasa wajar lamun Dalang beda garap jeung metakna tangtos beda halang jeung caritana lantaran ngaran manusia sok sanajan buuk sarua hideungna ari karep jeung kahayang sok rajin beda-beda dah ye nanging nu pentingan hiji naon seni pedalangan tetep nanjeur ajeg dina ajen kaadiluhunganana ye margi upama dikotek-tak wayang sakotak teu anggang tina awak tetebih tina diri teu jauh tina wujud anu tangtu dah ye istuning anu dipipiningan ku silip sinir di halangan ku siloka sasmita kalayan simbol guareun zaman kiwari dah ye pikeun jalma nu daek tapakur tadakur lantas syakur ka kersa Gustina luyu jeung katerangan sing saha apa kadana kana dirina tangtu apa ka Gustina dah ye nya wayang jadi media pikeun ngapukar bake rusyah manusia ti mana asa ka mana mulang jeung iraha balikna dah tangtos gentur kang tunutur gentraing dados cinarita opo kocap di pagelaran Jawi